Oh bener, si Nana ngelunjak tah. Mere nyaho ka dukun piru dige. Perkeun teh budak wae teangan gue. Gimana eta budak? Si Nana biasana di dia yo kepanggih ku aing sia. Segala kita ke kebon deui bae lah, cuaca panas. Sial si Jenus dige pasti nyendek nyamperkeun ye gara-gara dukun kemari ku yang digawean. Mana ye si Nana yuk. Mana eueuh. Ulah gandeng ya si Jenus. Bang. Jangan tadi ngomong jeung saha? Woi na, oi. Ngelunjak sia kemari sia. Aduh. Ngelunjak sia. Sia kemari aing dibere ka dukun piro sia. Pugu aing ketipu ku dukun piro. Sia mah aduh. Oh eta dukun. Goblok sinting eta dukun. Teu jelas eta mah dukun sia belon. Heeh aing ge kesel ka dukun heuleung. Oh eta mah dukun bong geus teu jelas eta mah geus keluaran tos beurena. Geus teu bener dukun eta mah aduh. Sinting meureun eta mah. Nus, si daek teu ngagaweannyana. Oh no. Nah, daek nyasa ngagaweannya nama jengkel aing nyana. Heulah, gawean lah. Pan kesal ka nyana, cai nyambung kelemahan dukun heuleung nyana. Naon tana? Ngelunjak teh dukun tah, kudu digawean teh mah geus, pokona mah geus ku aing gawean ku modar ku dukun tah. Ya nu, ilmu nyana bakal luntur, kelemahanna usia peupeuh bae pake tiwu. Kan make tiwu na, lainna make omblok sekalian langsung bae beupeuh geus ku omblok lah. Jangan kos kitu mah. Teu lainna kitu nu, si mah soalna hari make tiwu ilmuna luntur eta nyana bakal jadi kadal. Sama kadal, sekalian babatur ori taneuh ke naon? Geus, si mah nyana bakal jadi kadal, sama aya bae ku batur. Jadi orai. Di mana tanah nu aya tiwuna? Aing nangana yeuh hese, kori mah tiwu. Hah? Di ditu tuh di Barcelona sih kira nyokot tebuna. Pokona mah geus jadi kadal mah laliak bae geus. Oh geus nya. Kalian diceburkeun bisa mah. Aing dek ka kebon heula nya. Sugan kepanggih. Musim panas, tiga rumah wayana panen lah. Iya lah ini nu tujuh sinana yuk. Cuma warsono yuk. Pokoknya mah geus jadi kadal ku aing laliak ku aing teh budak. Lumayan lah, aing masih boga tiwu dijualin mah. Oh no. Cokot ku aing lah. Hey. Yo, tiwuna yo. Apa enggak? Hah? Juas amat si tiwu. Ya jalan mana deh, geng? Mang, minta tiwunya. Anggus. Anggus, Mang, nuhun, Mang. Cih, laju saatnya nu mau tiwu aing. Kalau mana amat, malu hunjak ta budak karek ku aing deuk dijual. Tila leutik malak geus gede ala. Jalan ta budak, modar ku aing ta budak. Ramja ada si biangker emang bisa bae ta budak. Panggil mah modar ku aing ta budak lah. Mang, nuhun, Mang. Duh, geus kebeleng teh belajar terumbu Banten. Kakebelan mah geus poho doang. Geus merantau naon teh. Latihan deulan lah. Mantep di dia jang latihan ya.
Guru. Aduh. Naon eta ngagabur-gabrug? Puyuh lain eta. Babe, semua. Ih, jelas eta dukun. Telak tulang tah. Telak tulang aus dia mah teu salah deui. Wah, kabur saya lah. Oh no. Calip di. Dicokot moli tiwu aing punyana. Ih, Jenus cokot lah, tebunuh aing dah. Gua minta tebu tah. Naon sia koloteun aing capek-capek tangga diudag-udag aing ku jelema tuh, ku jelema anak. Dita, ngelunjak ya, ulah sok ngelunjak. Sia tumben anak buah sia kemana biasanya jangan anak buah sia ge. Iya, wow, anak buah aing mah izin libur. Widih, keren dewek. Pas karyawan be, cara ruti, anaknya lah libur. Pas tukang ngaduk be keren. Heula. Enggak sia mun hayang tiwo ya nya cokotin golok aing di galian ragag tadi. Daek henteu. Ayo aing daek. Ayo geus ke galian nya cokotin. Cokotin golokna nya. Ah geus, ayo. Ayo gere ya, yo, tah. Di dieu golok aing ragag ya. Jangan beta di sekitar dia. Enggak turun geran. Eta di dieu tah. Mana? Eta ka dieu. Sebelah dia. Mana yuk? Geus rogo-rogo bae. Jangan terus, geus di dinya. Mana? Ja. Ayo. Eta di dinya. Mana ja? Mana yuk? Ki. Mana kena yuk? Di dinya tah. Ngelem. Aya ngelem ge. Nama yuk kas unos. Aya geus jangan pe Ah. ngelem. Unos, Aya teh di dinya tangan bae eta sia cenah yang tiwu yo. Gran geus tangan eta di dinya golok mah eta soalna. Gran tangan. Ih, budak lalaga aing meureun nyati tadi golok eueuh bae ja. Ya ta budak. Kabeh be kuras lip. Aya di dinya tangan be tangan kabeh. Kuras. Kuras be kuras kabeh. Tangan. Jangan lip. Ya ta budak. Sial orang karakia yang jon digawen ku si botak tolol. Gawean ko isa. Modar sia ko aing. Ang capek-capek kalau tiwu. Menta pelemun. Ka mana Nus? Kemarahan bae ruana. Henteu kana deui si Alip pula gawean. Menta tiwu pelemun pula ge maling nyana menta. Pula tangan golok be di ditu tuh di galian nyebur nyana. Di si anak batur kesadaek bae. Teuin lah kana dibawa kekek ya tuman budak kos kitu mah kudu digawean itu mah. Kore nu ka mana ieu? Nangan dukun pireu teh kana manggin teu dukun pireu. Oh. Tuh, tadi di ditu keur kalap tuh kasebehan tawon meureun. Oh, keren amat teh dukun emang heuh nya mah. Kalap be teh dukun. Stres dukun ge. Geus lanjuteun. Aing geus salat asar heulan. Geus kana nya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal ko yo, dukuna yo. Paeh ko sia. I believe I can fly.
sekoe gawean sekoe. Dukun pire. Aduh. Main luntur. Bener si Nana jadi bunglon. Ilmu aing. Ji, 2 3. Nana. 2 3. Sudah gandeng. Si Jenus. Kenaon heuy. Ji, Rejo yang tadi ngomongin saha? Woi, nak. Siap lunjak siap. Pugu aing ketipu ku dukun pire. Kebawa ku sia di. Ji, 2 3. Ngomong. Dasar biang kerok mah emang bisa bae tuh nganjlok luhur ge. Heuy. Ji, 2 3. Monyet. Ji, 2 3. Kadang-kadang. Mantap. Jalan perhota boh. Pohon nih. Nonton gabruk-gabruk. Keong lain. 2 3. Jalan bang preman di nasi tadi. Terkalapnya nak. Kasih balik kawan. Cagak. Ji, 2 3. Keren amat. Tadi kan ketelak nanti. Ayo, Ji, 2 3. Sama bagus aing sih. Pan anu ngobrol. Kadang. Kena jari. Ayo, Ji, 2 3. Bener si Nana jadi bunglon. Ji, 2 3. Jangan lupa like, comment, and subscribe.